Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyembat jenengan dat atus sadanya. Al kalamu ari hakikatna kalam. Eta huwa ari itu kalam eta al-lafdu lafad. Sifat al murakabu tur anu disusun-susun, al mufidu tur anu mere paedah, bil wad'i kalawan wadu arob anu disejak. Tadi dia pangna kalam dipayunkeun elatna nyaeta li annal kalama wal maksudu bi ilmin nahwi. Jadi kunaon sababna bab kalam dipayunkeun karana sanyana kalam eta anu dimaksud ku ilmu nahwu. Eta kalamnya jadi anal kalama wal maksudu bi ilmin nahwi. Pangna kalam henteu nganggo bab. Kunaon ayeuna bahasana al kalamu eueuh henteu disebut babul kalami. Elatna sabab kieu li annahu ma'a aqsamihi minal muqaddimati. Li annahu ma'a aqsamihi minal muqaddimati. Karena sayaktosna kalam sarta babagiana tina sapalihna muqaddamah. Jadi kalam jeung babagiana tina kalam teh eta tina sapalihna muqaddimah. Jadi henteu ngangebab geus we al kalamu. Kitu tah. Ayeuna al qaulu al kalamu lapad kalam upama didomahkeun kapna al kulam kulamu maknana al ardu asu batu taneuh anu tandus eta kulamnya lamun didomahkeun dikasrohkeun kapna al kilam kilamu maknana al jarohatu pirang-pirang tatu dipatahkeun kapna al kalamu maknana al qaulu wa makana muktafian binafsihi. Tanya tos lah tama kitu patokanna kalam aya 5. Hiji aya kalam cek lugot, 2 cek fikih, 3 cek usulul fikih, 4 cek mutakalim atawa tauhid, 5 cek ilmu nahwu. Karena cek qaidah lugawiyun usuliyun fikhiyun wa mutakalimun kadanahwiyun. Lugot fikih ahli usul sareng kalam kalimana nahwiyun kade sing faham. Tanya 5 jadi. Aina kalam cek lugoh nyaeta kuluma afada min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusobin au lisanil hali. Ieu anu ieu we nya tarif anu ieu da seueur tarifna. Cek lugot oge. Hartosna saban-saban perkara anu mere faedah tina tulas tulis atawa tina isyarah atawa tina cacang reudan atawa tina tatanceban atawa tina lisan aw lisanil hali atawa tina bahasa tingkah gitunya. Nah, eta disebut kalam cek logot. Nah, setiap perkara nu mere paedah tina tulas tulis no smoking. Seolah-olah eta tempat teh ngobrol, ulah ngaroko di dieu itu meureunnya. Atawa ayeuna tina isyarah. Tina isyarah pepeta, isyarah bitorpil ainnya, ku kicepan panon. Kasih iteung kiceup, oh berarti aya kode. Oh, apa majikan teh sare euy budak kiceup tah tapi ti kode. Isyarah eta. Au uqadin atawa tina cacang reudan. Oh, di taliannya. Awewe mun teh mah geus make cincin di teh cirina dicangreud kaya-kaya ye ulah ka dieu. Ulah kasih eta geus aya ciri. Nah. Geus dicangreudana cacangreudana di talian lah.
aya mun teh manangka dibungkus di talian berarti eta teh tah nandakeun ulah dialah ieu teh keur didagoan sina asak gitu. Anu sobin atawa tina tatanceban galengan teh baseuh keneh tuluy teh dihalangan ku turus aya kaya galengan teh ngobrol ulah jalan dieu ulah ditincak da baseuh keneh henteu ditincak mah ngan abi mah ngorondang leuwih kehe da tah mah teh leuwih loba tapakna atawa tina bahasa tingkah lisanul hal teh bahasa tingkah atawa tina aya nu ngartian lisanul hal teh nya lisan pada harita langsung nyarekan lisanul halnya sami bae sapertikeun tatancepan keneh lebih bahasa tingkah aya nu ngabahasakeun gitu berarti lamun jalan di palang teh eta teh lisanul hal atawa lisanul hal teh nu bahasa ngobrol langsung ulah ka dinya tah eta ge akur gitu aya da ieu teh sok buda bedanya sapertikeun ayeuna dina siiran nya asyarat bitorfil ain hifata ahliha isyarah mahzunin walam tatakallam fa aikon tu annator fakon qolat marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutimi isyarah kujuru panon sieun ku salakina isyarah jalma prihatin da teu tulus ka manehna deudeuh karunya teuing maka kuring yakinkeun si juru panon teh ngomong pales maka kuring yakinkeun si juru panon teh ngomong bagea teuing bagea jeung kabu naon lah podi euy kieu maka kuring yakinkeun si juru panon teh ngomong bagea teuing bagea jeung kabogoh nu baheula deudeuh karunya teuing nya itu bisa move on meureun ieu kala CLBK tah eta kalam cek lugot ayeuna aya kalam cek ulama fikih cek fikihnya kuluma abdola solata min harfin mufhimin kaki minal wiqayati au minal wiayati au harfaini wa ilam yubhama jadi nu ngaran kalam cek ulama fikih mah saban-saban perkara anu ngabatalkeun kana salat tina saharap anu ngandung harti saperti lapad ki meunang ngalap tina lapad wiqayah sareng lapad tina lapad wiayah atawa dua huruf sanajan teu ngandung harti ieu disebut kalam cek ahli fikih perkara anu ngabatalkeun kana salat setiap perkara ngabatalkeun kana salatnya seperti lapad ayeuna ki kan ki teh tina wiqayah sami jeung wiayah ngaraksa sami ieu teh kan fi'il amar ki itu kan fi'il amar ari fi'il amar tersusun dina dua kalimah fi'il dua kalimah isim aya fi'il aya fa'il nya dua kalimah eta jadi sanajan saharap tapi ngandung harti eta teh atawa dua harap tapi teu ngandung harti seperti kieu urang salat bari nungguan pare di poe teh aya hayam maca qul a'udzu birabbin nas kitu we hungkul eta kan mere paham maksudna mah kali itu hayam gebah hayam batal eta teh tah eta menurut hukum ahli fikih kalam cek usul fikih nyaeta al-abdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiju walau bi aksori suratin al-muta'abbadu bi tilawatihi jadi lapad anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngelehkeun ka musuh paduna sanajan ku nupang pondok-pondokna ku surat anu raringkes nya tur anu jadi ibadah dibacana nyaeta Quran teh cek mutakalimin cek tauhid teh nya cek mutakalim
sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin. Hartosna hiji sifat anu heubeul anu abadi di dat Allah Ta'ala nu teu aya harap teu aya sora atawa ibaratun anil maknal qadimi al qaimi bidatihi ta'ala gitu. Hiji babasaan tina mana nu heubeul anu tumetep dina datna Allah Ta'ala atawa sapertikeun kitu. Ayeuna kalam cek ilmu nahwu mun kalam cek ilmu nahwu nyaeta mazdama'a fihi quyudul arbaati I love you allati ya al-labdul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi perkara perkara izdama'a anu narima kumpul fihi dina itu naon al quyudu pirang-pirang kayid al arbaatu anu opat hiya hari itu lati al arbaatu lati ya al-labdul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi geus kumpul kayid anu opat nyaeta lapad murakab mufid wado eta disebut kalam. Cek Imriti kumaha? Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Ngaran kalam kudu kumpul syarat opat lapad murakab mufid wado ka opat gitu. Eta tasar nu sebut nu dimaksud di dieu nyata kalam cek ilmu nahwu nu ieu teh ya. Nyata dina matan mah al kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Nu kahijina lapad cek logot nyata atorhu waromyu. Hartosna atorhu waromyu. Hartosna kadar-kadar maledog. Contona lafadtu al-hajaru maledogkeun kuring al-hajaru kana batu tah eta kadar-kadar maledog we. Lapad cek istilahna nyata asautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awaluha alifun wa akhiruha yaun. Jadi hiji sora anu ngurung lain ngorong ngurung kana salah sahijina huruf hijaiyah anu 28 anu dimimitian ku alif ditungtungan ku iya. Contohna zaidun eta teh tina huruf hijaiyah sora zaidun tanya sora. Tapi lamun teu diucapkeun mah lain lapad. Aya tulisanna unggul teu diucapkeun lain lapad. Kitu nya euy. Al mustamilu ala badil hurufil hijaiyah. Jadi sora nu ngawungkul kana huruf hijaiyah. Zaidun ta eta. Zaidun kan huruf hijaiyah. Maka eta disebutna lafad. Aya sora anu henteu lain tina huruf hijaiyah seperti sora hitut. Sora hitut lain huruf hijaiyah, tut gitu. Tapi lain huruf hijaiyah, berarti lain lafad. Atau orang ayeuna manggil ku bahasa biasa, dieu. Ditulis dieu tapi lain huruf hijaiyah, lain lafad. Lain lafad nu dimaksud cek ilmu nahwu di dieu. Ngan lamun aya sora tadi oge anu henteu ngurung kana salah sahijina harap hijaiyah nyaeta sora makhluk anu henteu berakal sareng benda mati maka eta disebutna isim saut ngaranna isim saut nya isim saut eta nya disebutna isim saut lain lapad lain. Geuning wa ma bihi khutiba ma la yaqilu min musbihis mil fi'li sautan yuj'alu kadalladzi ajda hikayatan kakob walzam binan nau'aini bahwa qad wajab eta cek alfiahna kitu kan. Tah di dieu lapad kabagi dua. Aya lapad anu mustakmal nyaeta ma yustakmalu fi kalamil arabiyah. Lapad anu sok dipake dina cariosan urang Arab eta disebut lapad mustakmal. Ma yustakmalu fi kalamil arabiyah. Jadi lapad eta teh sok dipake dina cariosan urang Arab disebutna lapad mustakmal. Aya lapad muhmal. Lapad muhmal mah nyaeta ma la yustakmalu fi kalamil arabiyah. Jadi lapad anu tara dipake dina cariosan urang Arab
ta eta disebutna lapad muhmal disebutna. Ngan ayeuna anu jadi syarat kalamah nyaeta lapad anu mustakmal. Anu maksud di dieu syarat jadina kalam nyaeta lapad mustakmal. Kedeui nu muhmal mah. Eta nya ta eta lapad. Nu kaduana nyaeta murokab. Nu kaduana murokab cek lugot eta lapadnya kahartos lah insyaallah kahartos. Terus dibulak-balik engke teh kahartos insyaallah. Nu kaduana murokab cek lugot nyaeta wad'u syai'in ala syai'in akhor. Nyimpenna hiji perkara dina perkara nu sejen. Nuna buku luhureun meja teh eta murokab. Nuna salaki luhureun pamajikan teh eta murokab disebutna. Ka mana mah murokab euy. Tah eta murokab eta teh. Nah, lamun anu jomblo ka mana mah murokab baur jeung saha murokab. Murokab cek istilahnya eta matarokaba min kalimataini fa aksaro. Perkara anu ngarangkep tina dua kalimah atawa langkung seueur. Eta disebutna murokab cek istilah matarokaba min kalimataini fa aksaro. Seperti Zaidun imun dua kalimah atau lebih loba doroba Zaidun amron tilu kalimah. Eta seperti contohnya kita tadi disebutna murokab Zaidun imun Zaidun hirup hijaiyah berarti 8. Murokabna berarti tersusun Zaidun tina kalimah isim imun isim disami mubtada khobar. Nah nu murokab ayeuna kabagi kana 3 kan aya nu disebut murokab isnadi teh patokanana nyaeta isnadu syai'in ala syai'in akhara li ajlil hukmi. Nyaeta nyarandekeun hiji perkara kana perkara anu sanesna karena arah-arah hukum. Contona Zaidun qaimun netepkeun hukumna nangtung kaki Zaid. Jadi qaimun teh netepkeun ayeuna qaimun teh kaki Zaid. Netepkeun nangtungna kaki Zaid. Zaidun mubtadaun wa huwa marfuun bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun qaimun khabarul mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahala laha minal irabi jumlatun musta'nafatun. Etanya disebutna murokab isnadi. Jadi ayeuna nyarandekeun hiji perkara kana perkara anu sejen. Nyarandekeun ayeuna qaimun netepkeun qaim kaki Zaid disebutna eta murokab isnadi. Rukun murokab isnadi aya 2. Murokab isnadi teh hiji musnadnya nyata ma hakam tabihi ala syai'in perkara anu ngahukuman ari etanya ma perkara hakam ta anu ngahukuman bihi kana itu anjeun bihi kana itu ma ala syai'in kana hiji perkara taetan perkara ari musnad nu kadua musnad ilaih mah nya ma hakam ta alaihi bi syai'in ma perkara hakam tangga hukuman anjeun alaihi kana itu ma bisain ku hiji perkara dina hati perkara anu dihukuman. Musnad ma perkara anu ngahukuman, musnad ilaih ma perkara anu dihukuman. Eta nu disebut rukun murokab isnadi. Nu kaduana murokab idopi patokanana nyaeta domus min ilas min bikos ditakhsisihi aw ta'rifihi. Domusmin ilasmin ngumpulkeun hiji isim kana isim anu sejen bikos ditakhsisihi kalawan maksud takhsis atanapi aw ta'rifihi atawa ta'rif. Contohna kieu gulamu Zaidin nya gulamu Zaidin ya idopi disebutna idofat gulamu Zaidin gulamu mudhof Zaidin mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof ala sahih walamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun kitu. Jadi ayeuna disebut ke domusmin ilasmin. Jadi ngumpulkeun hiji isim mana Zaidin, ilasmin kana isim anu sejen mana gulamu. Tuh nya kalawan maksud takhsis
tasis atau napi takrib di dieu nya gulamu Zaidin. Jadi ngamaripat ke gulam saha Zaidin takrib di dieu mah disebutna. Jadi gulamna Ki Zaid gitu. Nisbatun di dieu nya takyidiyatun baina sayyaini tujibu lisan hima jaro abadan. Jadi urusan idofat teh. Hubungan anu bangsa kayid di antara dua perkara mudhof jeung mudhof ilaih. Anu ngamestikeun kana lapad nu kadua nyaeta mudhof ilaih JR salawasna da dijaerkeun ku mudhof kitu yujaru bil mudhof dijaerkeun ku mudhof ari mudhof mah ya juru bisani ngajaerkeun kanu kadua. Rukun murokab idopi aya dua, aya mudhof syaratna ayyakuna kholian anit ta'rifi wa tanwini. Ari mudhof ilaih syaratna ayyakuna mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwini. Bae tah mangke dihareup lah. Pokona rukun murokab idopi aya dua, hiji mudhof, kadua mudhof ilaih gitu. Kayak dihareup bakal dibahas deui urusannya yakuna kholian anit ta'rifi wa tanwin. Syaratna mudhof kan nya kudu sepi tina paragi ngamakripatkeun atau sareng tina tanwin. Tanya tina makrifat atau tina tanwina. Ari mudhof ilaih mah syaratna ayakuna mukhayyaron. Milih-milih nya mudhof ilaih mah baina ta'rif wa tanwin antara makrifat jeung tanwin jeung tanwina. Tanya lamun teh mah ku alif lam tawa ku tanwin kudu aya gitu. Gulamu Zaidin, din dirinya mah berarti tanwin gitu. Kayak diharap dijelaskan. Tilu murokab majzinya patokanana nyata ja'lus maeni bimang zilatismin wahidin. Ja'lus maeni bimang zilatismin wahidin. Jadi ngajadikeun dua isim dina patempatan isim anu sahiji. Contoh baklun wa bakun. Jadi bakla baka gitu contoh nanti baklun wa bakun. Teh baklun jeung bakun teh dua isim tapi dihijikeun jadi bakla baka gitu. Eta disebut majzinya disebut nanti. Nah seperti ayeuna ngahijikeun indung jeung bapa jadi we maneh gitu tah euy. Jadi disebutna murokab eta majzinya. Rukun murokab majzi aya dua, hiji sodar kalimah mimiti, dua ajji ajadnya nyata kalimah tungtung. Anu tilu tadi murokab deh kabagi dua. Aya anu tam tanya aya nutam aya nunakis. Eusina tam aya hiji nyata murokab isnadi. Eusina nakis aya dua nyata murokab idopi sareng murokab majzi. Jadi murokab kabagi dua angkatnya aya nutam aya nunakis. Nutam mah ngan saukur murokab isnadi, nakis mah nyata murokab idopi sareng murokab majzi. Tah eta nepi kadinya bilang ke murokab isnadi kabagi dua aya deui kayak kadinya kabagi dua nya. Jeung saja pada mudah-mudahan bisa ngaraksa sing apal mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.